Utama bahasa bahwa Allah mual datang berarti kain gas mah ibadah gesan kuari mah aing dekat kota mabok kuari mah sajelma anu teh nurut teu iman ka Allah nyaherat bakal diberi kendirian neraka sifatan bukan juga neraka. Boga dongeng sepi di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya jelema mulia parah makna geus maot gitu. Hapunten ieu mah nu mulia ngaranna bisa ngapur ieu mah ngaranna Imron. Mulia parah. Imron mulia parah tapi tatangga nu ngalayan. Dulur nu ngalayan. Babaturan nu ngalayan. Si anak kira-kira umur 13 tahun atau 14 tahun urusan bapak muriang sorangan. Masya Allah. Deka caritakeun sabaraha lilana dak teuing si Imron ki Imron mau langsung ditutupan ku anaknya bari ceuri begitu ditutupan bari ceuri terus diusapan ku anak. Tiba-tiba kira-kira menang sajam hayang mukakeun rurutna barang dibuka kaget anaknya lantaran beungeut bapak berubah jadi babi. Ya Allah, cak anaknya abah jadi babi. Tutupan. Langsung subuh berangkat ke masjid. Kebenaran pada subuh ayah Kangjeng sareng Sina Bakar sareng Sina Umar. Begitu manehna asup ka lawang terregok-regogan. Katingali ku Sina Umar, "Ceng ka dieu." Ka dieu. Siga boga maksud kana ka dieu. Lalaunan datang ka dinya bari ceuri. Ditanya ku Sina Umar, "Aya naon maneh ceuri ieu?" Tengah jawab sekali ditanya tengah jawab 2 kali tingkat 3 kali kakara. Abah pulang maot kira maot tadi putih aju ayeuna geus aya nu ngurusan teu aya kumaha ditinggalkeun ka dieu sumuhun ke aku lain urusan di ditu lain ulah ka dieu. Tunggu kula teh heran tatangga nu datang dulur nu datang kula sorangan tuh di jalan liwat lapor ka Kangjeng. Kangjeng di dinya ngareun sirna Abu Bakar ningali eta budak cuman eta budak kampuran. Kenapa abah kula begitu dirurut ku kula menang saja dibuka beungeutna jadi babi. Hah? Cek sudah jadi babi. Cek Kangjeng Nabi Umar Abu Bakar jom tinggali ka ditu. Sageus ditinggali ka ditu urus gegeran Sina Abu Bakar jeung Sina Umar berangkat kira-kira bangsa 500 meter di bumi Kangjeng. Bener datang ka ditu sepi luar biasa. Mana abah teh? Begitu dibuka ku Sina Umar hampir pingsan. Bener-bener jadi babi. Tutup deui Sina Abu Bakar jeung Sina Umar teh musyawarah. Cik Sina Umar ieu mah mendingan teh angkeun Kangjeng bae. Kukumahana kumaha Kangjeng. Urang teu bisa bertindak lantaran ieu mah jadi babi. Umaha lamun cak Kangjeng ke jelema kos kitu mah ulah dikubur misalna. Urang ke nyanyahoanan.
Coba lapor ka Kangjeng. Gegeraan lapor ka Kangjeng. Kangjeng langsung kadinya datang. Kangjeng langsung pariksa. Begitu dipariksa ke Kangjeng, benar-benar jadi batu. Benar-benar jadi batu. Langsung Kangjeng ngadoa, ya Allah ya Rabbi, dosa naon bae anu terjadi pada umat kaula hamba ieu, tapi Gusti ulah dibuktikan ayeuna heulanankeun kebae di akhirat. Minta ka Gusti supaya ieu beungeutna dirobadi jadi beungeut ku biasa. Begitu diusap ku Kangjeng, berubah jadi jelema deui. Alhamdulillah, kabeh ge bunga. Idinya ka Kangjeng sok geura pandian, beres pandian langsung bungkus, dibungkus salateun, kaki salateun ka Kangjeng, bukan mah kubur ka ditu, ulah mah rek balik lantaran aya keperluan nu lain. Langsung dikubur. Datang ke kuburan diasupkeun, kubur. Begitu diasupkeun, kan dibuka beungeut. Jadi babi deui. Cek Sayyidina Abu Bakar aya geus kieu kumaha ieu? Ieu jadi babi deui. Kek ieu apa kubur bae apa ulah? Coba Umar coba kadi. Mani laporan deui ka Kangjeng. Lapor deui ka Kangjeng. Aya naon ke Kangjeng? Hapunten Tuhan Rasul, Gusti Rasul. Aya naon? Main tu tadi orang dikubur teh ku api geus diasupkeun ka jero. Begitu dibuka teh jadi babi deui. Ka Kangjeng nu mantak kula nguburkeun ke. Kubur ku siap pasti jadi babi deui. Tadi geus kumaha ieu? Kubur terus. Langsung dikubur. Beres dikubur, Sina Umar nanya, para jamaah sadayana nu aya di dieu, nu tadi da mun teu aya Kangjeng kadinya, teh Sina Umar Abu Bakar kadinya moal aya hiji acan jelema. Ieu mah alhamdulillah aya anu nguburkeun. Tah ieu mah kula nanya bae, ieu kan kanyahoan kurang beungeut mah teh berubah jadi babi. Kula dek nanya waktu hirupna ieu pagaweanna naon? Tanyakeun ka tatanggana, cak tatanggana, Tuan, ieu teh jelema teu pernah salat sakali-kali aja. Di mana-mana aya adzan subuh ngorongkong. Adzan zuhur, asar, maghrib terus jelema teu pernah. Bahkan didatangan ku kami. Diraekeun salat Deket ka masjid teu pernah lincah masjid. Nu mata kami embung ge ngalayan. Embung ge kami datang mun cacak-cacak Gusti Rasul teu datang. Adzan zuhur, asar, maghrib terus jelema teu pernah. Bahkan didatangan ku kami. Diraekeun salat Deket ka masjid teu pernah lincah masjid. Nu mata kami embung ge ngalayan. Embung ge kami datang mun cacak-cacak Gusti Rasul teu datang jeung tuan-tuan teu datang, kami memual urusan sama sekali. Teu pernah salat. Tah eta baheula dibuktikeun model Gusti. Wari ge beunang di dieu. Itu jantan. Anu beungeut menjadi babi teh ambaya. Namun wali Allah nu dibukakeun hijab pasti geus kadeui begitu. Anu sarua jeung nu dicisokadan namanya solear ya. Babi lupa. Ada dawe urang waktu dibukakeun hijab. Cecak-cecak dibukakeun hijab. Gila meureunna. Gila. Satu ketika aya nu maot deui. Begitu aya nu maot deui dirurum. Begitu dirurum nonjol kaluhur dina bujurna. Aya buntut. Buntut dibukakeun ku keluarga. Buntut. Ya Allah. Ieu buntut ieu. Gitu beres diurusan ditanyakeun ari ieu waktu hirup kumaha ieu menjadi aya buntutan.
kabeh ngaromong, keluarga ngomong, bahkan pamajikan lagi ngomong. Hampura dekjana ieu teh di mana ngomong bohong malu. Di mana ka percaya ya. Asa janji sulaya. Oh, munafik teh ieu. Jadi jelema nu munafik teh oranganan bakal ngabuntu. Ya Allah, ya Allah. Lebantan cek ulama, idza nabata lil munafiqina. Di mana-mana timbul kamu munafik bultur, maujidalil mukminina. Karbang yang sunat yang Moal manggihan jelema mukmin hiji taneuh yang lempang buntutan pasti jelema baruntutan kabeh. Lamun cacak-cacak jelema munafik dibuktikan ku Gusti Allah buntutan. Nah, ieu moal kabagi jelema buntutan. Coba-coba kuari rada dicekal bujur ulang juga bayang coba-coba. Saya buntutan bersih tadi ke di mobil Haji Pending saya sakit ta. Saya sakit. Di Nurjaya saya sesenti. Buntutan. Si ada buntutnya ya Allah ya Rabbi. Lamun urang kuari dibuktikan jelema tukang ngabarohong malul. Buntut. Sasenti. Sapoe teh sasenti. Lamun 2 poe 2 senti, 3 poe 3 senti. Karena Haji Pending mah geus lain sentiannya bisa dikadieukeun gitu. Buntut lagi bisa dikadieukeun. Buntut, masya Allah kan. Munafik. Di mana ngomong bohong buntut. Di mana kau percaya hianat buntut. Di mana-mana janji sulaya ialah buntutan. Atuh kuari makan jadi lalap HP parabot bohong. Asal boga HP awas buntutan. Ini HP mah dulu. Buntut tuh buntut. Iya Karim, lamun dibuktikan kuari baruntutan jelema naudzubillah min dzalik wa min dzalik ya Allah, berarti tinggal direndengkeun dicoba ku urang jeung disolear. Jelema nu sokna bohong bae rendengkeun jeung monyet solear. Mana adina mana kakana? Adik kakek. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang teh horenganan bakal balik ka lembur nu asli. Anu urang boga kesempatan bakal balik ka ditu. Di mana-mana urang geus aya SK kudu balik. Sanajan urang embung balik bae ka ditu. Salila urang di tempat pengasingan ayeuna di pangumbaraan ayeuna. Aduh bakal dipertanggungjawabkeun ku urang di lembur urang asli. Nu mantap dikirimlah ku Gusti Allah Rasul, dikirimlah Nabi, dikirimlah wali-wali Allah, dikirimlah ulama-ulama jang supaya barareun tah ketika geus bentak salila hirup di alam dunia di pengasingan orenganan urang bebekalan ka ditu jang berangkat ka ditu bebekalan naon nu diparentah ku Gusti Allah laksanakeun, naon nu dilarang ku Gusti Allah jauhan. Jangan nyahokeun hukum-hukum syariat eueuh di SMP, eueuh di SMA, eueuh di kuliah. Jangan nyahokeun mana haram, mana makruh, mana halal, mana sunnah, mana mubah. Lu positif hanya di pondok pesantren. Wallahu a'lam.